jelema teu nyaho rukun wudu, teu nyaho rukun salat, can rapi dina syariatna, hayang ngarasa ngeunah dina salat, balangkeun tamah asupkeun ka sumur cor. Qad aflaha man tazakka, iya berarti kudu boga ilmu heula hayang datang ka dinya teh ya. Ngaji berarti, oh alhamdulillah kiai kula geus ngaji ieu teh ya. Alhamdulillah geus ngaji, rukun wudu geus nyaho, rukun salat geus nyaho, jeung sagala-galana kadituna taekeun tek bae jang supaya ngarasakeun qad aflaha man tazakka, bertorikoh berarti kakarak ngamimitian mah can bisa ieu teh. Ulah ngimpi hayang ngarasakeun qad aflaha man tazakka, matakan terus ieu teh kadituna bertorikoh, kadituna kakarak datang ka ilmu hakikat tah mun geus datang ka dinya kakarak bakal ngarasakeun indahna, melihat indahna karya agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Leutik neuleuh jelema jabatan nu model kumaha bae ge, leutik neuleuh pakaian nu aya di bumi mun urang geus dibukakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus intina moal bisa urang teh hakikatna manggih kabahagiaan, moal bisa urang teh datang ka hakikat lamun urang henteu bersyariat heula. Sering kukula sok diomongkeun moal datang ka ilmu makrifat lamun teu boga ilmu, kan lamun teu boga ikhlas, moal bisa ikhlas lamun henteu boga amaliyah, moal bisa disebut ngamal lamun teu boga ilmu. Geus berarti dasar utama nah stasiun pertama nah ieu teh bandara nah untuk menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantak yuk dorong awak urang supaya urang teh daek nyaran ilmu ngaji ka para santri, ka ustad, ka kiai. Dorong awak urang, dorong keluarga urang, dorong ieu teh tatangga urang supaya urang daek ngaji ka pondok pasantren, ka majelis-majelis talim, termasuk masjid-masjid anu tersebar ieu teh anu didinya lah aya tholabul ilmi. Ulah masjid-masjid anu bener-bener masjid islami lain masjid salibi, masjid islami lain masjid. Aya kiai anu masjid salibi wallahualam. Tah iyalah horenganan faktor utamana adalah masjid mun urang dek berangkat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakan iyalah isrona Kangjeng minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.